warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten. Nyugukeun informasi Ki Sunda keur balarea disarangan ku simkuring pun sabila pajiani. Simkuring baros carangan pamirsa salami 3 menit kapayun. Dina acara ujian praktek bahasa Sunda edisi Salasa kaping 23 Februari 2022. Di dieu simkuring bade ngadugieun warta anu judulna Seni Rangkong Meh Tungkur. Di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur satahun sakali dina acara serean tahun wungkul. Sumangga nyanggakeun pindanganana. Rangkong teh seni asli Sunda anu teu bisa dipisahkeun tina budaya tetanen di Tatar Sunda. Ngaran rangkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pangkakas paranti nanggung beas. Sabangsa rancatan anu dijieuna tina awi. Rangkong teh seni asli Sunda anu teu bisa dipisahkeun tina budaya tetanen di Tatar Sunda. Ngaran rangkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pangkakas paranti nanggung beas. Sabangsa rancatan anu dijieuna tina awi gombong. Panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geus pare. Rangkong teh ilaharna sok kaluarkeun suara nu aneh hasil tina gesekan injuk jeung awi. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep. Seniman rangkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus sawawa. Bari make pepakean adat Sunda model kampret lengkap jeung pangsi hideungna. Dihuhan ku iket atawa totopong. Seni rangkong teh baheulana mah sok mineng dipindahkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara tahunan pareraya. Sakitu bae anu didugikeun ku simkuring. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purip Sunda.